hate teh tempat perang nafsu jeung akal. Matak disebutna kolab. Ulak balik ayeuna kieu engke sore kitu. Jam 8 eling jam 8 poho. Kolab betul. Lamun keur akal menang alus hate. Mun keur nafsu nu meunang goreng. Kitu entos. Tapi nafsu jeung akal Allah nu ngaturna. Sing inget ka dieu balik deui urang. Yos teh hayang alus, hati Allah. Lain urang nu alus, jamal Allah. Keguliwang kana goreng, iya Allah nu ngaturna timbul tina jalal Allah. Disebut goreng teh pada dibanding taklif. Tapi goreng ge bisa jadi alus, mun leuwih bisa tobat ka Allah. Astagfirullahaladzim. Langsung balik tina dosa ka Allah. Aya nu jadi wali pada istighfar lain salat. Tak aya jamu tigubrak we kana dosa, istighfar deui tigubrak deui. Jadi wali balas istighfar. Jadi di mana-mana ka Allah mah wusul nepi tina tobat, tina maksiat liwat tobat, tina taat liwat syuhudul minah, tina nikmat liwat syukur, tina baliat liwat sabar. Eta teh disebut babullah. Lawang balik ka Allah tina beunghar syukur. Lawang balik ka Allah tina maksiat tobat. Lawang balik ka Allah tina taat syuhudul minah. Jadi waktu urangan opat taat, maksiat, nikmat, baliat. Sing ingat opat ringkeskeun waktu. Tinu opat sing kapanggih lawang tepi ka Allah. Gitu. Jadi kabehanana alus, tigubrakana dosa, taubat nepi ka Allah. Jadi waliullah tina sabab dosa. Ulah nu goreng. Tina untung, tina rugi, tina nikmat, tina baliat gitu. Tak gitu ya. Ulah mikiran aing teh hayang cagur terus, aing teh hayang untung ulah da moal aya nu terobah di dunia mah robah. Aya rugi, aya untung. Tapi sanajan rugi ge teu jadi goreng. Gitu. Komo alus. Tina tigubragana dosa ge jadi alus, teu jadi goreng. Komo tina salat gitu. Mata kurang nu penting kudu paham kana jalan wusul.